Ai lamun disabukakeun teh abah teh goreng-goreng na kasih kembar. Kudu boga 5.000 ka 10.000 mah. Lamun bahasa rek disabukakeun mah Bang. Da ukur disabukakeun ge paling lamun nyabet teh cus kan. Ngam antilok deui teh teh abah boga jalu tengan ka ditu ka dieu bae. Ripuh lain ieu dah dasana teh 5.000 ge. Asana kitu. Kan ukur heuh da kacil hayang duitna hungkul. Aja mah anu tulus mah lain ku tulus ku pulus. Eta abah kira-kira lamun hayang disabukakeun ek tindi tah ancang-ancang geus aya ngomong nama lamun cenah dibere 10 mah cenah ku babeh cenah eta teh rek disabukakeun abah teh Teu nyaho. Antilok ek dikepret ngeplos ek dibangkol ngelok nya mah aja disabukakeun nu kitu mah mending kana di asoran bae Bang. cenah dalakna. Entong meuli teh. Kecuali nyamun disabukakeun teh nya nyekel 5.000 10.000 mah. Dah asana teh antilok lah kitu. Asli. Uluh, cuk aing dikira cupu teh suhu. Allah akan menyesal menyanyiakan orang yang tulus. Eta ketulusanmu tidak seimbang dengan fulus cenah kumaha kitu. Yang bukan berarti aku gak sayang sama kamu. Karena aku melamun. Jangan yang kudu nasihat saja. Dudul awan sering